bet nepak bola. Sudah aman nyaman. Goblok kamarana eta. Oh iya. Goblok. Nah, mana mah? Dada teh asa hipu ayeuna mah tadi mah teuas. Dong. Dong, cenah ngomong atuh, ditanya teh. Dong. Mana ieu main kudung goblok? Dong, anda gak hunjit nih. Tutut, hunjit goblok ge. Mang, dagang huncut cenah mang. Wani nanyakeun sok. Dagang bako eta mah. Tutut. Neng, gede neng. Ya, nah. Bae tutut ah. Neng, adi hunjut sabaraha? Hah? Luncut. Aisyah aing pedagang tutut goblok. Bae luncut. Jadi real aing dagang lagi. Mana ke sekolahna. Sia, cek aing ge tutut. Lain huncut tutut. Mesum saya mah. Betul baturun. Kucing nih orang itu. Mana ya? Oh. Mau mang kucing gede mah euy. Kucing ulang deh, tah. Hah? Tah, nya. Asal anak itu kucing deh. Hah? Cik deui mang. Lah, naon sini gitu aja. Kucing, sini pan banget. Ih, mau bukan ada malah itu teruskan mulu atuh. Jauh ka dengan naon. Teruskan. Tahu dia hai di kamar. Mi, Euy. haus mi euy. Seru aing haus. Nah, itu petak kakao apa dong? Mana? Yang goblok ngelinya kaluhur tuh. Ah, aing teh long. Alamu ah? Mana heuh? Ayo. Kali-kali deh ah. Abi bade naik lanya. Apa? Naik. Mi, gesan mi. Nah, dengan geus euy. Bangkes mi hiji ge mi lah. Anjing goblok sia anu murak mah lain kalapa aing anjing. Mana mi? Mana ya mi? Anjing. Oh, hampur aminya aduh. Hampur ami.
Anjing buat aing beneran ngomong goblok. Iya. Pak, Naon? mana nih kalian tahu? Iya kan nempuan jauh Jepang lalu tikene tekan asa ku aing mah juga teh. Yang gede aing mah. Oh, apanya itu mah ngaletik keneh. Aing nu gede. Tah, kalau mau aing gede mah. Tanggal mah goblok, gede mah tanggal. Main gede anjing nu gede omongan anjing. Ya, goblok gede tak ieu. Bukan siapa ini. Coba ngobrol sama anjing gede. Anjing batang oren. Kalau diibaratkan alam kopi susu, kan yang jadi susuna, ayah aja di naona. Jadi kutang nak. Mau menikah no iya wae, gemes bisa. Angke mau bisa seserahannya, neng mah kayak mobil, motor, terus naik helikopter, utang, BH, baju, make up, skincare-nya aja. Mun neng mun. Makin sayang we abdi ka. Aduh. Angke mah nikah teh yang di gedung sate, aduh. Aduh, saya pisan neng, bobogohan di tempat umum segala rupa. Lain malang sia teh mikir. Adit. Ya atuh beli tuh kalau di dagu-dagu atuh sok ada naik di dagu-dagu gitu. Poek pisan. Wah, ini jagaan oge ieu tempat ieu lila-kalilaan mah. Loh, mun aya pemasukan ka aing goceng-goceng we mana ada cik atuh kahayang teh. Lamun nek bercinta teh di tempat tertutup itu tah mah tempat tinggalin ku umum. Tadi mah di dia. Si Mayan lah, aya 4 jam setengah mah meureunna. Anu bobogohan teh. Oh, tadi ayam aing usir kitu. Teuing meureunna nulikeun mesin kitu tuh di mah kosong. Mantap lah. Dalieur. Ayo atuh enak abin bobogohan. Si Bebek perhatian banget. Wah, tenang. Teman-teman. Cinta. Bebek.